Lamun teh urang teu salat Allah rugi moal. Lamun urang salat teh unggal poe misalkan Allah tuh teu kumaha ente cek Gusti. Ngan setiap sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu semua ada konsekuensinya. Jadi aya naon? Aya resikona. Deh. Salat silakan. Henteu salat kumaha ente. Itu. Da sabab tempat pambalikan teh mung aya dua di akhirat teh, hiji surga wa taqulu li biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa atib qulubal alamin bi asrihim alayya wa al-misli qubula bisal mahat amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqil qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal hadirun wa ya ummat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu sadayana nusa-nusa melau di haflah di majlis. Insyaallah urang kempalna nerima di haflah di majlis salah serius riungan anu dimuliakeun ku junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malih junjungan parantos kadawuh di mana urang ngalangkung ke hiji tempat atau ke hiji majlis anu mana itu di majlis wujud diayakeun riungan Riyadul Jannah, sehingga para sahabat tumaros, wa ma huwa Riyadul Jannah ya Rasulullah? Dawu Rasul hilqatul dzikri, anu mana riungan anu dieta riungan teh jalmi sadayana eling ka Allah, eling ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di majlis ieu jalmi sadayana nuju eling ka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun urang sadayana sumping ka dieu teh bermacam-macam kahayang wae dina mana urang masing-masing, tapi nu jelas urang sadayana mudah-mudahan calik kempel ngariung di tempat teh, yakni tempat ieu anu jadi sabab hilaqatul dzikri, nyaeta riungan anu emut ka Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna urang kudu emut ka Allah? Ya. Naon sababna bet urang teh kudu salamina emut ka Allah? Mardi nu dipikahayang ku urang, nu dipikahoyong ku urang, nu dicita-cita ku urang, hatta usikna nu ayeuna jasad urang ieu sadayana ayati Allah. Ya. Sadayana ayati Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang misalkan boga cita-cita hayang anu dan bermacam-macam cita-cita, baik nu dikedalkeun oleh tah atawa cita-cita anu aya dina manah urang masing-masing. Salerosna pikeun jalmi nu iman mah kitu nya, nu iman ka Allah luyu sareng dawuhan Allah, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah teh nu maha beunghar. Jadi Allah mah sagala maha kuasa, ya, maha beunghar, maha bijaksana, maha rahman, maha welas asih, maha we pokona. Maka setiap keinginan urang teh lamun urang teu bisa dingerumasakeun untuk mengadakan sesuatu yang diinginkan urang, teu bisa, berarti urang teh
kudu deket ke Allah. Jelema nu gering hayang sehat, nu boga sehatna Allah. Jelema nu usaha hayang maju, usahana dimajukeun ku Allah. Ya. Sajumlah naon wae anu dipikah yang kurang, urang itu tidak mampu mengadakan. Sadayana aya ti saha? Allah. Maka lamun urang makin caket ke Allah, makin caket kebahagiaan, makin caket keselamatan, makin caket kebenaran, makin caket rezeki gampang, makin caket sesuatu anu baik-baik. Carana ngadeketkeun ka Allah teh mung dua. Hiji tuturkeun parentahan Allah, dua jauhan larangan. Cuma itu kok Yusuf. Jadi cara ngadeketkeun ka Allah teh hanya dua perkara. Deketan Allah ku ngalaksanakeun parentahanana, deketan Allah ku ngajauhan sadaya. Sakitu Yusuf. Eta urang salahna. Ayeuna mun pribados nyontohkeun urang boga kahayang segala rupi perkara hoyong ieu tah, hoyong ieu heuh, hoyong ieu tah, hoyong ieu, tapi nu bogana kurang dijauhan. Pertanyaan teu kudu make Quran jeung hadis gitu nya. Lamun urang butuh hiji perkara naon wae di awak urang sedengkeun anu bogana aya, terus sagala aya, terus kurang dijauhan. Kira-kira pangabutuh orang bakal kacupanan. Nah, ya orang teh anu jelas hidup di dunia teh hayang salamet ieu lain nunggul dikubur ieu saya. Dina sajumlah hal lamun ku Allah dicabut salametna ieu perkara teh aya manfaat. Sare hayang salamet tuang, hayang salamet keur lumpang, hayang salamet di beurang, hayang salamet di peuting, hayang salamet di imah, hayang salamet di luar imah, hayang salamet boga salaki, hayang salamet boga pamajikan, hayang salamet boga anak, hayang salamet bahkan boga ilmu termasuk salat tu dipigawe ku urang teh hayang naon? Hayang salamet. Pertanyaanana Bang Gampil, anu boga salamet saha? Iya lamun nanya nu boga salamet saha ulah ka tukang ngaji, kanu tara ngaji jeung tara salat ge jawabanna akur. Nu boga salamet teh Allah, nu boga ijabah teh Allah. Tuh. Jadi lamun urang butuh salamet dina sagala perkara pantesna supaya menang salamet, berarti orang tersebut itu harus dekat dengan yang punya salamet. Kartikan ku akal ge terus. Lamun urang hayang salamet teh dina sagala rupi perkara, maka mau tidak mau kita harus dekat dengan yang punya salamet. Rumah tangga hayang salamet boga budak, hayang salamet boga salaki, hayang salamet boga pamajikan, hayang salamet ieu ayana teh disaha qul huwallahu ahad, Allahus hanya di Allah ieu saja. Maka lamun urang ngaji terus urang tolabul ilmi itu bukan keuntungan buat Allah. Da Allah mah ieu urang rek teu salat wae di dunia, heuh kumaha maneh we. Cenah moal ngaji wae kumaha ente we. Da Allah mah teu naon? Rugi Allah. Jadi lamun urang salat wae, ngaji wae, wiridan wae, itu bukan untuk mengkayakan Allah, tapi itu kebutuhan. Dan memang orang sadayana butuh segala rupi perkara ayana di saha? Di Allah Ta'ala. Jadi lamun orang ngaji teh dulur, ibu, bapak sadayana we hadir ngaji, sholat, ngajauhan sadaya larangan Allah, sadaya larangan Rasul, itu bukan untuk membahagian atau mengayakan Allah, bukan. Ieu mah keur urang we salat teh. Lamun teh urang teu salat Allah rugi moal.
Lamun orang sholat teh unggal poe misalkan Allah tuh kumaha ente cekus. Ngan setiap sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu semua ada konsekuensinya. Jadi aya naon? Aya resikona. Deh. Salat silakan. Henteu salat kumaha ente. Itu. Da sabab tempat pangbalikan teh mung aya dua di akhirat teh, hiji surga, kedua surga dan neraka. Itu barometer ukuran yang tepat, tidak lagi dimangmangkan semasa kita hidup di mana? Di dunia ini. Jadi kerja minu iman mah ibu bapak sadayana. Intinya makana kurang teh pribadi tadi nyontokeun ieu ka santri, ieu awak teh leuwih ibarat HP. Awak kurang teh ibarat naon? Cing lamun rek naros pribadi HP harga 10 juta. Tapi kuota anjing naonan sinyalan aya manfaatan teh. Tah gini. Jadi nu mere manfaat itu apa? Kuota jeung naon? Sinyal. Ari kuota mah kudu dibeli. Terus ari kuota mah kudu dibeli. Abdi mah tara meuli paling anju. Terus teh cing ya pribadi tanya nyontokeun ya HP lain HP murah ya lumayan. Iya HP anu harga di atas 1 juta sampai 4 juta. Iya HP teh baheula meuli beuntes promosi nya nyontokeun teh baheula meuli teh 4 juta almarhumah. Eueuh kuotaan jeung eueuh sinyalan ngagoler we eueuh nanaonan. Eueuh manfaatan. Eueuh manfaatan sama sekali. Ya awak urang teh lamun diibaratkeun pribados kaibaratkeun awak urang teh naon bedana lir ibarat HP. Coba lamun HP najan HP na butut henteu pati mahal tapi pinuh naonna kuotana alus naonna entong jeung orang Indonesia Saudi Arabia bisa pareu-pareu. Terus itu ibu kantos itu video call jeung nu umroh di Saudi Arabia. Kantos teh tempat di orang Banjaran isi gede hareupeun urang. Asal pinuh naonna? Asal aya naonna? Tah kieu. Masa urang eleh ku HP mah. Leres? Asal najan awak ente kaset ngalempereng hejo. Ngalempereng koneng pangkasetna we sakolong meja mah kumis gede, jangkung bergizi, 4 sehat 5 sempurna di daharna. Kuotaan mah jeung sinyalan nya ngagoler naonan. Di dunia we geus manfaatan komo di mana? Tuh tinggal. Naon atuh ari kuota? Ai kuota mah kudu dibeli. Beli geus esok salat tahajud, beli salat duha, beli maca Quran, beli maca sholawat, beli ngaji, beli tak ieu teh rek minuhan kuota itu. Rek minuhan awak ini. Rek minuhan awak. Pinu bes awak urang. Ari sinyal mah ieu tah ihdinas siratal cuma hiji yang dituju urang. Kasaha? Ka Allah. Salat ihdinas siratal mustaqim, ngaji ihdinas siratal mustaqim, sedekah ihdinas siratal mustaqim. Ieu pasti ulah boro hingga jeung nu di deukeut jeung nu mana wae bisa hubungan dekat. Jadi ka Allah teh deukeut teh bisa video call. Jeung Nabi teh deukeut teh jadi bisa naon? Video call. Ari eueuh kuotaan mah jeung eueuh sinyalan boro-boro video call, nelepon ge maaf. Lantas pulsa Anda, kuota Anda sudah tidak tuh. Bisa ngobrol mah. Bisa ngeunah mah. Makana orang indah tuh maca sholawat jeung saha? Jeung Nabi nu awakna pinuh kunaon? Pinuh kunaon? Ku kuota. Entak balik tidir kita meuli naon? Bujuk meuli urang naon?
Da maksud lagi lain beli kuota, ya kudu dibeli. Sholat tahajudna beli, sholat duhana beli, bager kabaturna beli, getol ngajina beli. Eta kudu dibelian keur minuhan awak. Diibaratkeun kana kuota ieu na we hiji ieu. Sinyalna hiji, ihdinas siratal, insyaallah. Hayang ngobrol jeung saha? Punten, tribados kamari kasumpingan jalmi geus 14 tahun kukuringan. Kukuringan. Di imah teu mau biasa letter-letter acan, teu mau dicare baru baca. Kan ieu ya, kan ieu presa. Diuk di dinya di majelis. Asli orang Banten keturunan Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani teh sama ti mana teh pribadi apa gitu. Eta nyaritakeun hiji wali nepi ka Nabi Adam. Kaget pribadi si Ejel maki. Datang nyari rebu saya. Toh eta mah sigana kuotana geus na. Pinuh eta mah. Itu sinyalna lempeng hiji kasa ka Allah. Atuh lamun urang sinyalna ayaan, kuotana ayaan, harek ngomong jeung saha. Asal boga nomor we urang. Nyambung mah. Keur mah HP teh naonna. Eueuh kuotaan, tatambah naon. Eueuh sinyalan, bari teh nyaho nomor nu rek dituju. Nya, la faidata wala makna fa huwa lam yadmar wa lam yadres. Itu bener pasti moal beresnya. Beres teh? Tah, ieu awak urang teh leuwih ibarat naon? HP usah. Sok geura beulian. Ai meuli HP meuli nanti ari meuli kuota mah ibu sadayana lamun ayeuna kuota paketna sabulaneun itunya paketna sabaraha sabulan harganya sudah tertentu. Laras teh ayeuna 100.000 ayeuna 70.000. Tah makana ulama nyieun paket-paket. Paket sholawat kamilah 12.000 sok gerage. Lamun teu pinuh dina awak urang. Ai dibere ai hayang paket sabulan, ai meuli kuota paket sapoe nyimpi ngaranna. Atas pan urang kitu. Sok gerage meuli paket anu ditujukeun ku ulama. Ulama tinggeus nyieun paket sekian. Paket sekian, aya paket 12.000 sholawat, aya paket 1.000, aya paket 100, aya urang mah nyokot paket nanti anu 3. Sholawat kamilahna teu jauh ti mana? 3. Punten aya paket nu eta. Begitu lamun ngirim teh di ditu ya. Allah teh rek ngirim ka dieu misalkeun ngirim anu da di urangna eueuh naonna. Mutar we di jero HP teh. Laras lieureun mutar ge. Jelas teu? Jelas teu? Teu jelas. Padahal dikirim atos. Gitu nya. Dikirim kabeh oge memeh wiridani geus ngirim Allah teh ngirim rahmat, ngirim rezeki ngan di awak urang eueuh naonna. Mutar. Jadi itu kaciri. Boga rasa teh Gusti maka abdi maki deui padahal teu daek koreksi awak. Da anu pinuh mah anu pinuh begitu ngirim seret langsung aya. Ngirim foto seret langsung aya. Ngirim WA aya. Aya pan baheula mah ngirim WA teh teu ka hati bahasa Arab. Jadi datangan orang teh kotak-kotak we. Terus harti urang mah tah hirup teu ka harti teh sabab urang bung nyabak awak sorangan. Tapi boros rasa mikir, dengekeun. Ieu hidup di dunia itu, hidup ini harus dijalani bukan dilamuni. Harus dijalani bukan dilamuni. Dan bersyukurlah apa yang ada walaupun yang datang tidak yang kita harapkan. Itu modal hidup. Ayo urang pan enak dilamun cita-cita. Payah manten. Kiraannya juga imah gede. Jalani ujang usaha, jalani naon deui bisnis, jalani kurang asulah nipu. Itu berjalan hidup namina nu kitu. Ieu mah hayang boga duit unggal isuk nanggup tuur we kieu wae. Boga duit di mana kieu? Las
hayang boga imah kieu, hayang boga duit nyekalan tuur, teu nyekal tuur nyekana. Itu hidup tidak dijalani. Ngomong we siganunya di atas pengajian, abdi mah kumaha Allah we. Kan geus saya tong dahar mah eta. Angger gini lapar maneh ka dapur teu kumaha. Teu nya. Jadi urang mah ngaji itu teu bisa terapkeun. Apakah ieu nerap dina syariat, apakah ieu nerap dina hakikat? Ai dina hakikat mah teu kudu diomongkeun. Hakikat mah ieu tah. Ieu keur nu danaon? Hakikat. Kita mah orang di dunia, Bapak Ibu Basarena, di dunia itu permasalahan tidak akan selesai kalau tidak dengan uang. Percantan itu tidak akan selesai. Itu urusan dunia, mau tidak mau. Makanya tatkala kita tahu urusan di dunia itu amannya dengan uang, maka sebanyak-banyaklah kita mencari karena ibadah. Nah salah begitu. Mentak ngadoa teh tadi jaminan teh bari menta Gusti sing loba abdi duit ya keur bakal ada arah rembung ngomong gitu. Era usaha bisi pajar dudunyaeun. Leres ai urang pan kadu loba duit eta hubudun dunya kana imahna loba hubud dunya padahal nu ngomongna hubud dunya. Dan nu loba duit geus tara inget kana duit dina salat ai urang pan Allahu akbar. Tembok ngebere-bete buru mungkul ka dieu. Dunya jeung sabang. Jadi nu disebut hubbu eta adalah sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Eta disebut hub. Teh karak eta mungkul eta mah cinta monyet. Ya, anu hub mah geus asup ka mana? Nya eta bentuk tina hub. Model bapak ieu nikah jeung istri da ieu teh geus teu geulis deui bojo teh leres Pak. Aya nunggu speon leres. Ayo nanti yang keren mau jatuh. Entah yang garansi deh oke. Leles, ya. Lamun teu inget kana nyaah, da nyaah mah lain ti dieu durusan. Ningali bojo teh ibu sadena ayeuna bojo teh, nah bojo teh cenah jeung bentuk rupana teh teu tapi nyaah kun teu bentuk rupana we kitu. Lamun pamajikan jarok hitut nyaah ku hitut nah we. Pemajikan misalkan sarena ngoroknya kono ngorok nah. Jadi nyaah mah tidak terbatas dengan sesuatu yang diomongkan manusia nyaah. Seperti orang boga budak tilu da teh sarua geus. Nu hiji mah bawong, nu hiji mah bager, nu hiji mah teu daek ngajedog. Teu daek cicing maksudna kitu nya. Teu daek cicing. Nyaah kabeh we. Begitu ditanya, "Nah ieu nyaah ka dieu?" Nyaah cenah ieu mah pedah teu daek cicing mah tuh. Oh iya sudah nyaah kan nontot lehoknya nyaah karena naon? Karena nontot lehok. Jadi nyaah mah karena naon diasup. Tuh ibu saya. Jadi ayeuna mah geus lain ngomongkeun cinta, Pak ngomongkeun naon? Nyaah ka bojo teh. Nyaah. Kumaha mun inget pamajikan masak terus piraku teh nyaah. Cung teh nyaah ka pamajikan. Orang tanya we gitu. Terus kudunya nyanya we aninya amat tong ningali ieu atuh tong ningali naon tong ningali bentuk wajah da wajah mah moal ngalusan geus kolot teh laras ibu najan ibu make kosmetik nu harga 1 juta angger reda pewot geus kolot moal jadi ngora deui kecuali namun diganti laras itu mun hayang ngora mah apa naik paribah sakieu ya dengekeun bapak hayang sia kitu mah asal bapak mere duit nu gede moal cek pribades najan diberi duit 1 juta sapa ge angger cek geus nini duit itu bukan segala-galanya loh ibu saya. Boleh kita butuh dengan uang tapi uang jangan dijadikan segala-galanya. Salah itu ibu saya. Pada pribadi butuhkan duit tapi duit bukan segala-galanya. Tak kudu gitu ibu saya. Jadi ayeuna mah urang silih naon? Silihnya model guru ka murid. Kitanya model guru ka murid. Eta guru teh kanu bodohnya kanu pintarnya. Padahal bodoh jeung pintar sarua teh beda. Tapi nya karena nya aku bodoh nah tuh kan. Ieu nya aku naon? Ku pintar. Tah nya mana apal ibu saya.
Gitunya napal kana nanaon oke. Sanajan bapak geus ini punten daripada ngobrol jeung aki-aki umur 88 tahun Pak. Anyar kene saminggu. Begitu bojona ngantunkeun eta ceurigna ieu sadena wah jungkal malik. Cek urang mah teu kudu ceng-cering kana geus piot ieu. Cek urang ieu mah. Eta curi jungkal malik. Kunaon di bapak mah cari bus kieu siga nu kalingatan mana. Moal manggih cenah. Moal manggih mah moal manggih da peot teh moal manggih. Sanes ku peotna jang haji urang tuh. Tuh, kabeh teh jadi kagambar. Lamun ayeuna urang ningali dina bentukna mungkin wae keur jelema nu leutik jeung goreng imana moal timbulnya tah nya amat teu ningali umur. Henteu ningali naon? Umur. Gitu. Jadi tah buahna makana dawuh Allah di Al-Qur'an, ieu urang ngebentuk satu persatuan teh kudu aya silih naon? Kakarak aya silih belaan. Lamun geus silih nyaah aya naon? Silih belaan. Hendak imun ibu supaya ieu caroge ulah kawin deui ibuna sing nyaah ka saha. Engke ngabelaan salagi teh da moal naekeun usah. Insyaallah jadi majelis nyari wasinnya. Aminan insya. Jadi lamun geus silihnya bakal aya silih. Tah urang ge jeung Nabi kitu. Urang teh ieu nyieun sababnya ka Rasul teh ku maca sholawat, ku nyieun hade, bager, jujur, bener, tara ngomongkeun batur, tara nyinggung ka batur, terus lurus dina rel. Ieu teh perkara anu jadi sabab supaya Rasulnya ka urang. Itu lamun Rasul, mun urang teh nya ka Rasul, Rasul rugi moal cing. Moal. Lamun urang teh maca sholawat kanjeng Rasul rugi moal. Da kanjeng Rasul mah geus dipamacakeun sholawat ge kudu maha agungnya ieu saha. Jadi berarti sholawat yang kita baca ini adalah kebutuhan kita. Artos teh kebutuhan. Seperti orang mencari uang itu adalah kebutuhan. Jadi ulah luya leye maca sholawat teh da Rasul lagi apalun. Ieu maca sholawat daek henteu bari nyalan deh, bari nundutan, bari ngadahdir, bari ngalamun, bari sabangsana cek Rasul. Nah, itu di pembacaan sholat kumaha kita teu rugi. Cek Rasul teh kitu. Itu da Rasul manggeus dipamacakeun sholawat teh kudu maha nyata kudu maha kawasa, kudu maha bijaksana. Makana Rasul tidak rugi lamun urang teu maca naon. Paling-paling nu rugi saha? Urang. Kartos teh. Berarti di mana maca sholawat ini adalah kebutuhan kita. Seperti orang lapar berarti butuh hayang naon? Gitu anggapna, ini kebutuhan abdi. Kewajiban, kebutuhan. Kenapa? Karena Rasul tadi pangmacakeun sholawat ke orang banyaran misalkan atau khususnya ku hadir majelis talim ieu Rasul teu ngarasa rugi karena Rasul mah moal rugi lamun urang teu maca sholawat oge ngan anu rugi mah saha? Urang. Tah, berarti bacaan sholawat kepada Rasulullah itu adalah kewajiban nu harus kurang dipigawe karena urang loba pangabutuh. Butuh salamet, butuh doa diijabah, butuh budak sehat, butuh pamajikan sehat, butuh usaha maju, butuh lelempangan di jalan disalametkeun, butuh kaluar timah disalametkeun. Ieu sadayana salametna aya di Allah Ta'ala, maka Allah moal sungkan-sungkan mikeun salamet di mana urang geus dipicinta ku Rasulullah. Itu bisa. Urang salat entar diimantin baca salat rada lobaan ulah 11 wae jadi atuh 1000 we salat kamilah teh. Tuh, tidak 1000 mah seurik. Da hoream atuh 1000 mah nya hoream da can bisa mah urang mah can dipigawe ge geus naon. Duh, 1000 mah cenah duh. Mentak tadi cek pribadi sih hidup itu harus dijalani dulu. Adapun kuat jeung teu kuat nya itu mah sanggakeun we ka saha? Ka Allah Ta'ala. Siga urang rek leumpang ka Jakarta. Lamun kieu wae di imah ieu diuk we urang ngomong ka baturan urang nepi moal euy ka Jakarta. Ai sukuna teu ngalengkah nepi moal. Tah geuningan. Tapi sok sanajan salengkah. Urang salengkah bari ngobrol ai urang tepi moal ka Jakarta. Tapi ieu sukuna teh terus naon? Suatu saat pasti nyampe ke mana? Nah, bentar, hidup tuh harus naon? Dijalani.
Hidup itu harus dijalani, gitunya. Jangan dilamuni ieu mah di kieu we ngaji ya haja nabi jadi kiai ngaji getara. Geus hayang jadi naon? Jelema memedan ge naon heula? Waras heula, Pak jual hayang jadi ustad. Mungkin jadi kali itu ustad karbit. Jadi asak nanti asak ngora beda Pak, nu asak kolot jeung asak naon? Asak ngora disebut ya coklat baheula mah mogol. Ari sumogol mah dijual ke pasar moal aya nu meuli, di dahar ku sorangan teu ngeunah, paling ge di daharna ku domba. Ternyata disebutkeun ilmu naon? Sumogol. Acan-acan ngaji teh geus dengdek ceuleuh ka katuhu, entak santri lamun loba dengdek teh kitu dibalengerkeun teh dilempengkeun lambung mun pajakeun naon. Dengdek teh ka dieu tah kieu. Mentak ayah bahasa disebutkan istilah kitab celian. Balik ngaji teh lain mau ngagendeng kitab kalah ngomong naon. Kitab celian tadi ngaji nanti geus kieu wae. Geus kurang semangat gitu. Lain kurang semangat makana sagala rupi naon. Moal genah ieu sadayana. Tah seperti gitulah. Jadi lamun urang butuh sakabeh perkara nu dipibutuh urang teu bisa ngayakeun, terus nu ngayakeun teh aya, maka anu paling tepat dekati dulu nu bogana teh. Nah disebut PDKT. Terus naon ngaranna teh? Pendekatan heula. Jul jebret gua teh meunang gitu apa? Aya naon? Mentak di agama oke sok aya sebutkeun khitbah disebut eta teh cek bahasa keren mana PDKT heula ka Allah ge sarua pendekatan heula. Terus ku salat tahajud pendekatan entak aya salat usolli sunnatal hajati taqarruban ila Allah eusina PDKT eta teh pendekatan ka saha geus dekat deket tiap dan rojol teh eta deui dibuka pantona nu kamari dibuka jendela nu tadi datang deui eta keneh beuteung teu ditanya laras kitu kira-kira ieu mah ditanya moal ai maneh ka dieu wae rek naon kamari ka dieu pan geus ditah balik nu geugeuh maneh ka dieu deui hanya yang silaturahmi we. Oh silaturahmi sok atuh. Tah. Di mana geus silaturahmi ngobrol nyambung cek budak air mana? Nyambung nyaman. Nyambung nyaman. Ngeunang teu. Tuh, pengalaman. Di mana ngobrol nyambung jeung nyaman. Wajar lamun ngobrol tuh tarik tengah dia ngomong gitu. Lamun ngobrol nyambung jeung naon nyaman didinya aya bahasa air dipake gitu. Tak kenal makanan. Sarua Nabi oke. Nabi gitu sarua. Nabi rek nyaah ka urang kumaha cek nabi maca apa cek ka mana. Jadi harus tahu cara orang lain bisa menyayangi kita itu harus diawali dengan taqarruban atau bahasa orang PDKT heula. Terus loba ngobrol heula. Ngobrol lagi kudu nyambung. Lamun teu nyambung mah moal naikeun. Laras teh kudu nyambung, ngobrol teh nyambung genah kitu nya. Karena seseorang tuh banyak yang hilang penyakitnya di obrolan. Aya tak geus di mana kitu nyambung nyaman kakarak we nembe di dinya aya bintik-bintikna. Kaditu nama jadinya lain denekeun siga bisa mana wih gecek mana kitu nyambung terus naon aman kakarak we aya bijil meta geus bijil mah nu eta ya punten geus bijil mah turun we druk ka handap adu disebutkeun naon jin masuk kana Quran kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mentak numpang hebat-hebat cek agama jeung cek sererea. Itu amalan teh adalah amalan cinta. Bahasana tah lamun Arab mah ieu al-mahabbah.
Naon sababna? Sabab amalan eta mah bisa ngetrok pintu lauh mahfuz. Ieu cinta mah bisa ngajarkeun orang bodoh jadi pintar. Bahkan cinta bisa ngajarkeun juga anu tadina jujur jadi teu bener. Asal bisa nafakuran jeung nyukurina. Nah, tingali lah. Terus timbul we ayanya terus ayana aya paur, aya eta ti didinya mimitina mentak ka nabi ge moal daek ninggalkeun. Di mana urang geus naon? Geus aya cinta ka nabi, di mana wae aya muludan ulah boro hingga hareupeun imah. Najan anu jauh oge bakal diteang we ku eta. Naon sababna? Sabab di hatina geus melak naon? Ting tari geus bakal. Tinggal. Mentak pantes syukurilah. Nah, sabab ieu urang mah mau cinta ka saha kana nabi lain kalinya ka Allah teu parugi keur dibaca suku lurus ka saha ka Rasulullah tak ka Rasul ge kitu di mana urang geus aya rasa hub cinta ka Rasul naon wae parentahan Rasul boro-boro nu hampa anu berat moal nyebut embung sok jujur ku sarerea lamun ka bogoh tiga-tigana titang geduk WC kira-kira nyebut embung mah moal pasti naon di titah ku indung mah ulah titah geduk WC titah beli minyak tanah ge minta kuliah harus teh da mani mah teu cinta ka indung tuh jadi lamun hayang ngeunaheun ka indung ka bapa ka guru terus ka nabi khususna make amalan naon cinta. Ayo urang mah udah pemuda dipake amalan teh kasih cenot teh unggul cinta teh. Entah pahili kana ngaji teh. Sok jujur ku sarerea tapakuran bisi beberos ieu salah nyarios lamun urang geus mengenal cinta eta diidopatkeun kana ngaji pribados wani keureup cepil duanana urang kudu eureun ngaji. Pribados wani ngasongkeun cepil duanana menta dikeureup ku bapak ibu sadayana di mana urang sholawat geus aya rasa naon cinta cadu mungku karam nempak kudu ninggalkeun tempat marhaba karena cinta itu dahsyat lain bukan nyawa kumaha itu kur serius yang geunah keur serius ngomong geunah ngomong ke ngaji lah eta ngaranna kadinya sok idopatkeun kana naon kana tahajud ieu amalan itu kan ngaran Pak cinta teh ngaran siapapun bisa memiliki itu siapapun bisa memiliki itu tanggeus di mana dimiliki ku urang tinggal ngamudopkeun cek santai mudopkeun kana salat tahajud tah cepil bin baros karena dicinta ada naon ayahnya karena dicinta ayah kasih sayang maka orang yang betul-betul diberi anugerah nu eta maka wajib disyukur. Jadi bijilna teh tidinya. Jadi bijilnya teh di mana? Jadi bijilna urang terus nuturkeun sehingga eta salat tahajud embung libur, sehingga salat duha teh teras unggal dinten, sehingga urang maca sholawat teh terus resep karena aya naon? Lain aya karena awak gagah lain, karena di hatinya ada naon? Ada cinta. Tadi dieu aya cinta. Teu kudu kuletah, tak nada lain kudu kuletah. Kuletah we hantam I love me to you and I can't stop loving you. I just putus ludes teu kudu kitu. Bener kan? Antun mah kunaon? Kuletah. Omong kuletah mah. Yeuh cinta mah ku ati. Cicing we kieu si dakep teu kudu ditinggalian ya. Ibu mesri wah. Masalah gitu nya biasa. Ieu teu kudu apana ieu mah cinta teh dilongokan. Malam Minggu dilongok sia tah mah. Malam Senin dilongok, jaga dilongok teh dicicil ya. Itu bukan cinta ibu saudara. Maaf, awasnya ieu perlu apal kanu can kawin khususna ieu. Gitu nya. Ane kawin can. Ya sarua mah takul apal kan ya. Siapa apal. Terus teh ieu teu kudu malam Minggu didatangan, malam Senin disampuran, malam Selasa lila-lila jadi naon?
bosen entak kawin tong aneh kakarak sataun geus naon entak geusan komo dicicil sama urang nabung cenah abdi nabung tangkur nabung naon ye lain kitu da cinta mah di dieu cek peribados oge sok sererea bisa ngarasakeun lamun urang geus boga amalan nu eta sehingga masuklah ke dalam hati urang ieu hati mah dari hati ke hati itu tidak bohong. Leres? Kalau kita bicara keluar dari hati akan diterima hati. Sok gerege diajar ngomong bijil tina hati. Jadi kadangnya lagi genah padahal eta ngomong teh tarik siga kolot memagahan ka saha? Ka anak tapi hatena tidak halus. Ih diturut teh ku anak. Dengekeun kumaha Tapi bijilna ti mana? Tina hati. Eta budak nurut, buktina nurut budak jadi nyaho bahwa ieu teh ulah dipigawe, bahwa ieu teh ulah dipidamel, ieu teh kudu dipidamel karena ngomongna bijil ti mana? Tina hati. Mentak hati teh kade kudu dijaga. Ginanya karena hati hanya khusus untuk dipandang Allah Subhanahu. Geus teu kudu kuletah, ayeuna mah letah ongkoh WA, ongkoh surat. Aduh. Entar pantas santri teh dek ngaji ngulang lagi. Tempo diputuskeun teh aduh barupa aya nu bengek. Aya nu jadi butuh. Aya nu mencret. Cilaka gitu. Aduh. Ya, lamun diputuskeun, maneh kudu boga dalil santri putih ka santri bapak-bapak da sekarang kudu boga dalil mencintai dan menyayangi tidak harus memiliki. Lain keprok mana teh. Ya, mencintai, menyayangi tidak harus dititah atuh ku Nabi. Bentar, ya bisa apa teh apa? Apakah orang mencintai itu di piwaran dan di piwaran cintailah ulama? Apakah harus dimiliki jasad ulama? Tidak. Cintailah para ulama. Kita mencintai ulama di piwaran usaha. Kujungjunan Rasul di piwaran ku Gusti. Kita mencintai ulama, menyayangi ulama, mengasihi ulama, tapi tidak harus memiliki jasadnya sah. Perlu. Apa yang harus kita miliki? Akhlaknya tuh. Jadi bahasa nu ieu teh kapake kaditu kadieu oge. Gitu. Ngan urang sok salah nafsirkeun, tadi malah salah nafsirkeun, nu kadituna jadi gagal paham. Peda dibere seuri, wah kain jeung nyeri teh. Buat teuing seuri teh aya naon? Buat teuing manehna teh teh aya laeur kana naon teh haji. Ieu urang mah langsung naon? Eta tafsiran dhaif. Jadi kena kali itu jadi GR budak teh peda dibere seuri ku eta engke di sakali dibere seuri ku nini embung si eta teh tuh kan seuri teh milik sarerea gitu di mana amprok diharap jeung nu seuri ulah sok boga pikiran nafsirkeun goreng nafsirkeun mah kudu alus ngan ulah diasupkeun kanu eta nu akhirna urang jadi naon jadi bahaya tah kitu engkeun maneh tah ieu khusus ka santri bu nya gitu ya santri soal naon dia nu dipikayang embung eureun ngaji teh waduh cilaka maneh jadi kudu naon kudu sumat eta ku edah nu tagita mencintai dan menyayangi tidak harus naon antos maneh sile doakeun aya jodoh mah depan ka mana kitu ngabungna teh ngana teh disebut teh ngabubungah sorangan. Iya sesok beda abdi melebake botik jodoh abdi jero beuteung cenah. Eta mah ngabubunga sorang. Jadi widi karo tadi, jadi lamun urang butuh sakabeh perkara di awak urang teu aya, ayana di saha? Di Allah pertama PDKT heula. Nyata pendekatan. Kunaon pendekatanna? Ku salat tahajud tong eureun, ku salat duhan tong eureun, ku sedekah tong eureun, ku marhaba jeung sabasa. Itu pendekatan. Disebut dina kitab mah taqarruban. Terus di mana geus deukeut unggal poe nepi ka aya satauna urang salat tahajud teu eureun, salat duha teu eureun, maca shalawat teu eureun, terus pendekatan ibu sadaya terus semakin dekat semakin wau. Kete itu teh wau we ka saha? Ka urang baru aya tah bahasa tadi itu tak kenal maka nah
di mana urang geus saling mengenal, Allah mengenal urang, Rasul mengenal urang, maka ku Allah urang bakal disayangi. Luyu sareng dohan mantenang nu sok dibaca dina Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tah sakitu bisa. Keteruskeun malam sana anu nya. Malam sana. Nya malam sana aya muludan di mana teh? Di mana? Stasiun. Tah mudah-mudahan urang sadayana ku Allah taala sing dipaparinan anugerah cinta. Terus manfaatkeun cinta ieu kanu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala, di mana geus saling mencintai akan lahir nyaah kitu nya, terus nyaah karunya gitu. Jeung sabangsana bakal silih tulungan kitu nya, bakal saling menolong, di penting silih tulungan, di beurang silih tulungan. Aduh tak kakarak dunia teh indah kitu mah kitu nya. Jadi urang yang ke ditulungan ku tahajud teh, di mana tahajud geus nyaah ka urang, tahajud nulungan urang geus dicintai ku duha-duha ge nulungan urang, karena itu sadayana makhluk Allah kiranya. Maka sesama makhluk Allah harus saling menyayangi dan harus saling mencintai supaya timbul sakinah mawadah warahmah gemah lipah repeh rapi sejati loh dinawi kacai jadi selawi kadarat jadi salongga kacai garatol susuci kadarat garatol sholat silih guyur silih cebor ku kahadean silih bejaan silih tuntun karena sayang eta disebutkan di dunia urang apal jalan ke akhirat. Tanuk itu disebutkan hirup di dunia apal jalan ke akhirat. Da urang ripuh lamun urang teu apal jalan ke akhirat, maka urang sadayana pasti nyasab. Di mana nyasab kadituna moal panggih jeung nu dituju kieunya. Tah ieu supaya lempeng jalan ke akhirat teu nyasab, maka manfaatkeun di dunia ieu saya dupi parentahan Allah jeung larangan Allah sakuatna samampuna ukuran ilmu nu aya di awak urang. Asal teu eureun ngajina insyaallah ke dia bisa. Tapi da moal bisa aya eureunna. Siga jelema rek nepi ka Jakarta nu tadi aya sukuna teu ngalengkah mah entong kakarak sabulan nepi ka maot ge moal nepi ka mana. Jadi asal ulah eureun tak cek Nabi oge ngalengkahna keun bisa mah urusan saha? Urusan Allah. Ibu getol ngaji, bapak getol ngaji tidak harus jadi kiai. Teu kudu ibu harus jadi para bapak, para ibu di panggung. Itu para bapak, para ibu sangu sarasana bisa. Gitu. Entak lamun tukang para bapak, para ibu pasti dahar bisa. Jadi orang malin kadinya untuk mengenal hak Allah dan untuk mengenal hak makhluk Allah terus diamalkan kurang samampuna urang modalna ilmu nu aya di awak urang. Itulah jalan menuju akhirat. Itulah jalan untuk menempuh ridho Allah. Alhamdulillah. Tanyakeun ka para ibu bapak sadayana mudah-mudahan itu anu leresna sing jadi ilmu ya. Anu salahna anu lepat eta diangken kekeliruan sareng kebodohan pribados nyarira sip mawa sofa.